bobogan ucup alit. Ari alit mah henteu, Pak Haji. Jangan kurang ageng, hoyong tiasa ngaliuk nih, Pak Haji. Naon ieu manu watere? Watere naon? Tun watere manu itu. Ieu manu aing ken. Turun moal sia ken. Baru Ini parah nih. Ini kilo tinggal deui. Minjem aing ka watere. Watere! 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 Naon sih Ucup? Bawa kilo watere, izin kilo urang. Nah yang ngidorong sok mau kilo sih mah. Aduh, pugu urang poho watere. Kilo lagi pohon munda ini di mana sih lagi tara dipake? Saha itu? Pak Haji kosasi ket anu sok ngagedean bubukaan. Aduh, aslinya eta watere. Heuh asli ket. Bisa anu ngagedean di dieu tah dulur sia bisi eta bejaan. Wah, bener teh watere. Ulah langsung Heuh, batur bener. watere. Nu aing we heula. Siapa watere serius mah? Digedean nu aing. Wah, sia macan kawin canaon ket. Ieu jeung geus kawin. Aduh, watere, paneuh sakeudeung urang kawin jadi digedean. Urang mah yang bisa ngaliuk nih. Haliuk naon kunyuk segala wae sia mah. Batu mah bari sing ngaliuk mah gituan tah. Siap, Cuk. Aduh, Pak Haji. Damang Pak Haji. Mun teu lepat mah ucup teh tukang rongsok sanes. Nya Pak Haji tukang rosok. Ieu aya saur mah soro watere. Cenah Pak Haji teh tiasa ngaageungan sanes. Muhun leres. Ari kitu bobogan ucup alit. Ari alit mah henteu, Pak Haji. Jangan kurang ageng, hoyong tiasa ngaliuk nih, Pak Haji. Ngaliuk kaget pancen sia teh nginjem kilo. Cicing heula watere ieu mumpung-mumpung. Tah kitu Pak Haji. Kela. Ngalieu kumaha maksudna? Ieu Pak Haji hoyong tiasa luak liuk nih tah kitu. Ya Kang Ucup dia Haji mah tiasa teh badag ngaageungannya sareng rada panjang gitu. Nu diabetes, impoten, lemah, anu tadina pareum mati biasa kieu deui. Ari luak lieu mah kumaha kena cuculagetan heureunan. Oh, nya wios Pak Haji, hoyong tiasa ageng we sareng panjang. Tah ayo, segede kieu we Pak Haji. Hah? Tiasa ngaliuk ge. Cop! Sia turun moal kehen. Sia kenaon kehen? Kalapaing gebal ieu mah. Turun moal kehen sia. Turun! Naon ieu manu watere? Di rumah ada kipli. Watere naon? Tun watere manu itu. Ieu manu aing kehen. Turun moal sia kehen. Baru ku aing ge. Turun moal. Turun moal kehen. Hah? Turun moal. Turun. Turun moal kehen. Oh, ganeng. Eta kalapaing dia. Isal, pangeangan ke calincing jeung tambah da cek eta teh cenah ditambahan ke calincing saina digodog. Calincing kana kumaha? Bira ku teh nyawa calincing acan sia. Nah, Aisyah apa calincing? Henteu euy. Nah, Aisyah, mana tuh deh gentus ya? Mane apa beurik? Apa Di aja? kantu antar sih. Saya beleguk pisan. Di mana Pak? Ka kebon. Iya, iya, aja suka aja apa sih? Mane apal gitu? Apa kalau mbak? Oh, nama tuh. Logik beurik. Cek wae bare di buruhan. Mana beurik? Yo, ya kan ayo karena calincing deh. Tah, kecil ya tah. Iya calincing ieu. Oh, nah sama awak aja gede. Ieu nya. Yo, tah. Masuk kalau anta. Nah, beda beurik. Ih, lain ieu mah kita. Oh, baru kieu bukan untuk teh. Mana tuh? Yo, tah. Yo, sarua yo. Iya. Oh. Mana dia tuh? Yo, dulu, loba cing kena. Kieu karena teh Pak sabol-bol teuing. Loba di teh. Iya, Dek. Heuh, ru kieu tah. Aduh, kieu tah. Oh iya betul aku sebenarnya. Oh, segitu. Cukup merenya aku. Eh, mana? Kali lapisan kayaknya calincing aing teu ngerti. Ya, Pak. Nah, naon nu kieu? Da nu kieu lain calincing teh. Cih. Nah, kapan cenah cek si burik nu kitu, Pak? Cih, lain nu kitu, Bang. Lain kayaknya nu kieu sia mah ieu mah babadotan. Aya heureuh. Aku mah sia burik. Sugan aing nu kieu. Sia teh ngomong kurang apa mah beleguk kudu kudu sia ge. Maneh ket cenah apal sia teh mending ngereng ket. Oh, pasukan teh nu kieu. Sotoy sia mah. Ya kayak aya contohna aing tadi geus ngalah tak eta.
tai eta. Tah. Oh, ieu mah nu sok aya buahan. Heeh, nu laletik buahan karana teh calincing. Oh, Nokia bang, Nokia mah aing ge apa bang? Dia ngomong atuh itu tadi. Ngomong-ngomong kayak ban aing ngomong tanggal calincing, ban cek sia teh tadi teh apal-apal, cek sia teh. Heuh sia teh burik. Antun we ngecek ka aing, sugan aing sia apal. Jadi jadi ngomong ke aing atuh aing poho kumaha deui dah. Ayo, poho mau obat na hampura we eta mah. Head sia. Bayar euy lah ku aing kilo. Yang beli aja euy. Sampai tak rosok aing bayar lah. Jual euy. Kemana sih ujung tanya euy? Tunggu aduh aing jual rosok mah euy. Bang, Beli naon budik? anak moli bang aing mah minta kardus. Tuh di ditu kayak kardus mah tuh di luar. Ngajeng naon maneh kardus? Butuhan mah bawa urang juga ada paket. Oh di ditu di pipir tuh. Oh. Kan lumayan ya euy kardus loba. Kenikmatan nenek mah teh eueuh. Lumayan bapak urang juga paket ke da. Loba yuk kesanana. Bang, sabaraha? Lah kok poe pae ngateng di duitan budik. Iya, bener aing dibalik sabaraha? Aing main minta mah bang. Kok pae aing ngamere. Heuh budik aing ada kecil layang ngising. Ih, nah senario mah kayak pagar kan. Milih berarti ya euy lah. Lumayan. Kemana si budik ieu kamu saware deui? Alah si kehena dibawa kape gitu. Alah aing si budik. Aduh, geus si budik ieu euy. Dulu kitu si budik balik deui wae kehet kardus aing ka mana geuting. Budik. Budik. Bang. Yo, bang. Kan saya kebelet teh nu lalu sih. Nah kalau dating kumaha budik? Naik kardus sabaraha deui nu geuleudena nu aing ka mana nu geus menang mangket. Patali ko aing kagak dibikin ku abang dibitang dia pun ku aing. Yang mesti ku aing cokot kabeh ku aing. Tapi na uli nu lalu sih bang. Urang mau coba. Udah pakai sih bapak urang nu lalu sih. Wah kayak nu letik beci, aing suka aing teh sia teh minta kardus teh hiji. Lain ieu mah digodon kabeh aing menang mangket kan ku aing dijual. Iya, nah salah aing ban abang nu mikir ageun. Cenah aing ka mamara kita jadi aing eta mah. Ih, siapa ku aing di kilo tadi na mah ka mana kana eta nu teu kapakean nu gedena. Urang kalaka dijual ka tukang rongsok. Lumayan aya mana 9.000. Hitung-hitung kudu bawa bang, nah berat mau ge. Oh bang halus, bang bos teh kudu loba amal bang. Kita ganjaran teh lipat-lipat janda. Kayak sia bisa-bisa wae. Oh bang bener, sok teh yang kau dandang. Kau mah aya mun abang mere deui. Om dulu teh kan kudu teh gelas terusna. Lah kana kan sia malah naon sia ku aing ku dipala meureun. Tah bang emang kamu gitu teh pahan begitu turun. Sia ku aing ku dipala nyuk.